Iya masih Alek mah masih di wadah. Khawatir si mabok. Langsung aja. Khawatir si Alek labu sedikit. Jadi aduh lecet si Alek khawatir ya Allah Gustin lagu. Siapa pentingkan si Alek kayak ini pentingkan. Ada si Alek mah tuh kan nyah urang di bawah lagi. Khawatir si Alek lecet awakna. Mana emang Alek? Bantuan dia lu aing mantan deh. Tulungan. Karunya si Alek. Tuh. Ayo. Oh, Gustin lagu. Si Alek. Kunaon yuk? Iya pak sih iya temalek mau motor ada loh si di si Alek mah bisa di wadah di badannya oke Kamarana ya teh. Pada mudik atuh pada sekarang di lebaran. Mudik. Mana mudikna? iya pak pada mudik ke Cirebon Mudik ke Cirebon karena motor hek mawa barang loba kieu ya ieu teh bahaya mamawa nu kieu teh komo mudik kana motor ieu mamawa hayam tuh kumaha deui pada teu kayak dari kendaraan lain jadi yo semua motor yeuh geus kurang di bejaan kumaha pak ayeuna di Polres Garut Bapak Kapolresna keur ngayakeun mudik gratis. hah mudik gratis nah ada bapak gratis pak Baru kata di Bapak Kapolres. Aya mudik gratis kabeneran aya jalur ka Cirebon. aya pak Aya. alhamdulillah ya Allah ya si Alek Indit, si mah pak yo itu kenapa sih iya mah Inditna tanggal 18 di Polres Garut. Pan mana rek ka mana ka Cirebon? Mohon, Pak, dari Cirebon. Beneran aya jalur ka Cirebon. Ayo atuh gitu mah ayo pak kenapa Ayo kurang dibantuan ayeuna urang daftarkeun. Nyanggeus ayeuna mah maraneh baralik deui kontrakan. Ieu barang anu teu penting-penting teh mah ulah dibawa. Jiga Magicom, hayam, tuna we. nya pak Di siapa kontrakan. mohon pak oke ku abi nya si Alek ku abi dititipkeun ka si Atep ge Nya geus sok ayeuna mah. Sok baralik. ya pak Kontrakan. pak izin Sok. pak atur nuhun pak atur nuhun pak Ada eta si Alek. siapa eta Magicom si Alek aman nih gitu Magicom yang naon urang geus ngomong si Alek ya Ayo nya kade. atur nuhun pak atur nuhun